nu hese ge ieu hate ulah patulah pakali jeung dunya sebab dunya mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunya geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji boh tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat bang udah dia mata bodoh ih moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud anggeus jeung hasud bakajeun kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tetangga hasud dibeulem bae ya ese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku bakal kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can